Perbedaan antara salat lalaki jeung awewe, ari lalaki mah nalika keur nangtung ruku jeung sujud teh eta dua tuur jeung kaki eta sunat kudu direnggangkeun kira-kira sajengkal. Ari awewe mah sunat dirapetkeun gitu. Nya modelkeun kumaha kieu ye contona. Tah ari lalaki mah keur nangtung teh dua tuur jeung dua sampean teh renggangkeun kieu kira sajengkal. Eta sunatna lalaki. Lamun leuwih ti sajengkal kieu tah eta mah makruh itunya ngaheurinan batur geus we kirana ayeuna sajengkal kieu eta buat lalaki. Lamun awewe mah kudu rapet tah si dua tuur jeung dua sampean teh kieu. Tuh, awewe mah. Nah, ning bedanya pan ari lalaki boga siki bisi kaganya lamun dirapetkeun mah. Ari awewe boga liang lamun dicangegangkeun kieu ke bisa aya angin nu asup. Tuh, itunya bedana teh lalaki mah kieu, awewe mah rapet kitu sunatna. Tah, lamun dina keruku lalaki mah sunatna tuh kieu tah sarua direnggangkeun sajengkal. Nah, si dua panangan oge deui ayeuna kudu rada renggang tina beuteung kieu. Nah, keruku teh lalaki, awewe mah rapet. Nah, itu nya awewe mah. Lamun keur sujud deui, awewe mah tadiukna oge deui lalaki mah kudu kieu renggang. Awewe kieu. Tuh. Lamun keur sujud lalaki mah kieu direnggangkeun si dua leungeun teh kitu tina beuteung. Lamun awewe mah rapet tuh. Kitu nya. Nah, eta dina perbedaanana antara pasunatan lalaki jeung awewe. Mugia manfaat kanggo sadayana.